Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangna nanagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyanak hiji jejer carios Puja Kaberit bagian ke-18 mang sajeneraskeun deui hanca garapan anu katunah waktos dinten kamari baraya. Hanca garapan anu katunah waktos dinten kamari teh Ki Bajra nuju tarung sareng Kaladenta ti pasukanana kerajaan Siluman Berit nya baraya di buruan bumi na Ki Bajra tugikeun ka dinya. Kintun-kintun nama kanggo bara Sunda wae di mana ayana anu mikarasep mika cinta anu pidangan dongeng Sunda ieu atuh mangga haturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, comment dina channel Mang ieu. Mudah-mudahan ieu pidangan dongeng teh sing janten panglipur kanggo kalbu pangbeberah kana mana bara Sunda di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Bara Sunda sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos jejer carios Muja Kaberit bagian anu ke-18 umang sejadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Cacap mapatkeun jampe pamakena cileng Ki Bajra luncat ka luhur bari ngadorong-dorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup kana awak musuh-musuhna keur narangtung di hareupeun manehna. Tina kadua dampal leungeunna Ki Bajra mensing parasat cahaya beureum anu nyuruwuk neungar kana awak lawan-lawanna keur ngabardegah di hareupeun manehna. Yeuh, bledag, bledag. Tenggelan ti Ki Bajra narengal pisan kana dada. Cengkang awak musuh kabeh sing carengkang ka tukang. Lajeng sing kareblug geutuna teh niban kana lemah. Tepina we tinang kaasak anu murag sing kareblug dina tangkalna. Musuh-musuhna Ki Bajra kabeh sing caloprak dina saluhureun taneuh. Teu lila cerek kadua dampal sukuna Ki Bajra geus katenyo nincak deui kana lemah. Hayah harudang sia ceuk Ki Bajra bari ngapedega melak cangkeng di hareupeun jadi musuhna. Korejat Kaladenta jeung pada baladna sing korejat hudang bajeng malencrong ka Ki Bajra. Teu lila kadenge Kaladenta anu nyarita pada baturna. Prajurit, ayo urang tewak ieu manusia teh urang hijikeun sakabeh kakuatan urang pikeun newak ieu jalma. Ceuk Kaladenta geus kitu prajurit siluman ngahijikeun heula kakuatan maranehna datangkeun angin anu kacida gedena cacap marapatkeun jampena gelebug eta tempat jol aya angin anu datang. Tuh eta angin teh muter dina salureun sirah maranehna anu keur ngabaris ning hareup ka Ki Bajra. Ari Ki Bajra barang nenyo musuh-musuhna geus ngaluarkeun ajian puseur angin pikeun nyerang ka manehna. Ki Bajra harita manehna oge ngaluarkeun ajian Bandung Bandawasana akan bisa nadah eta angin anu sakitu gedena. Sukuna masang kuda-kuda dipanceg dina saluhureun taneuh ari kadua dampal leungeunna dipasang dina hareupeun dada. Barang angin ciciptaan ti Kaladenta jeung pada baladna didorongkeun ka Ki Bajra gelebug. Angin nu tadina aya dina saluhureun sirah musuhna teh ayeuna mah nyuruwuk ka hareup rek neumbragkeun awakna Ki Bajra. Barang angin geus nyuruwuk ka Ki Bajra. Ki Bajra manehna ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup nadah kana datangna eta angin.
angin anu keur nyurubuk teh katahan ku kakuatan Ki Bajra. Jadi cicing di tengah eta angin tuluy muih di tengah. Kabeh anu aya di dinya mah mumul kaluhur, taneuh meni ngebul mulak. Ari daun jeung regang awi anu marurag kana taneuh nerabang haliberan kabawa muih ku eta angin. Teu bina we ti angin puyuh anu limbungan. Kaladen ta jeung pada baladna barang nenyo maranehna. Yen jadi musuhna teh bisa nahan kana kekuatan angin anu sakitu gedena. Prajurit siluman ngarasa kaget. Sebab jalma anu kudu ngarepan ku maranehna teh ngabogaan kekuatan anu luar biasa. Malah angin anu tadi dorongkeun manehna ka Ki Bajra, lila-lila mah eta angin teh mundur ka tukang, kaseret ku kakuatan Ki Bajra. Jika rek malik deui ka maranehna, celaka angin rek malik deui ka urang, ayo loncat. Ceuk kaladen ta marentahkeun kepada baturna, sangkan nyingkahan eta angin keur ngadius rek nyapu ka maranehna. Atuh cileng kabeh laluncatan nyingkahan angin keur narajang ka maranehna. Sangeus kaladen tah jeung anu sejenna hasil nyingkahan panarajangna angin keur nyurubuk teh milepas kana tangkal kai gede anu aya di satukangeun maranehna. Hiu gledag kana pisan kana tangkal kai gede anu aya di dinya. Dorok-dok tangkal kai peungas jeung ka bawah hiber potonganna mah ku eta angin tuluy laju ka hareup. Beuki lila angin beuki jauh, tungtungna les sora angin anu tadi ngaguruh teh geus teu kadenge deui teuing ka mana leosna. Sangeus kaladen tah jeung pada baturna luput tina panarajangna angin, teu lila kadenge sora kaladen tah anu nyarita deui kapada baladna. Prajurit tetela ieu manusia teh ngabogaan pengawas anu lain lumayan jeung lain lawanan urang-urang. Ayo ayeuna mah urang mulang ka karajaan, urang laporan ka Kanjeng Gusti Suku Kedaton yen manusia urang dicokot ku urang duanana oge kabarogaan kasaktian anu luhur. Ayo urang nyingkah ti dieu. Ceuk kaladen tah mere parentah kepada baturna, sangkan buru-buru ini tidinya. Geus kitu blesat awak kaladen tah ngalayang muru kana salureun tongong kudana dituturkeun ku pada baladna. Sangeus araya dina salureun tongong kuda, kaladen tah jeung pada baturna teu bade ngomong, tuluy nalegarkeun kudana. Kalayang hibar ka jamantara padangan ku sora angin anu ngaguruh hanaruan. Beuki lila sora angin beuki ngajauhan ti buruan imahna Ki Bajra. Tungtungna les sora angin geus teu kadenge deui. Kaayaan di dinya geus balik deui ka was biasa. Nu kadenge ngan sakursing saleorna angin peuting anu aya dina saluhureun tatangkalan. Sangeus tetela yen musuh-musuhna geus kalabur ti dinya, Ki Bajra manehna tuluy leumpang nyampeurkeun kana palupuh anu aya di tepas imahna. Gek diuk dina sisi palupuh bari mencrong kaburuan. Ari napasna meuni renghap ranyug turun naek, kesang ngoprot maseuhan saawak-awak. Sangeus napasna tengah hegak teuing pok kadenge Ki Bajra nyarita sorangan. Haram jadah saha jalmana nu geus kumawan nita ka bangsa siluman keur ngabinasa ka aing. Datang tuna oge aya jalma nu geus nitah ka eta siluman. Sabab saela ieu aing teu boga urusan jeung maranehna. Awas lamun kanyahoan ku aing jalmana dipinasa sia. Sabab geus kumawani delekah ka aing. Ceuk Ki Bajra bari jeung ngelapan kesang dina beuheungna. Geus kitu manehna tuluy asup ka jero imah
asup deui ka anggona ngadon reureuh kawasna wae mulikeun deui sarena anu bieu geus kaganggu ku datangna bangsa siluman. Cag urang tuna heula kayaanana Ki Bajra baraya anu dina peuting harita geus hasil ngelehkeun prajurit siluman beurit nu rek nyulik ka dirina. Ayeuna urang nyaritakeun kaladenta jeung pada baladna nu geus kalabur ninggalkeun Ki Bajra. Harita kaladenta jeung anu liana katenyo keur lalu mampah ti Jamantara rek tuluy marulang deui ka karajaan siluman beurit. Nyatana karajaan anu dirajaan ku Segug Gedaton. Teka catur lilana di jalan kaladenta jeung pada baladna geus area deui di saluhureun karajaan maranehna. Kuda nu keur ditarunggangan ku manehna nyirorot tarurun ka handap kadareuketan ka istana karaton karajaan. Teu lila celek suku kuda mimiti narincak kana lemah. Geus kitu ngalampurkeun kana gerbang istana karaton nu keur dijagaan ku para penggawa. Sanggeus panto gerbang istana dibukakeun ku para penggawa, terus kaladenta jeung anu sejenna rasup kaburuan istana karaton. Sanggeus aya di hareupeun lawang panto rek asup ka karatonna. Jerut kaladenta jeung anu sejenna tarurun tina saluhureun tangong kuda. Tuluy lalempang asup muruk ka jero karaton. Rek nyinghareup anu jadi rajana. Ari Segug Gedaton harita manehna katenyo keur diuk dina kursi gading gilang kancanana. Dibaturan ku para mantri jeung patihna. Pon kitu deui abdi dalem anu geus araya di dinya. Ulu balang jeung para man nu keur salila hempak merbayak sa di hareupeun nu jadi rajana. Sanggeus kaladenta jeung anu sejenna aya di hareupeun nu jadi rajana. Cedok maranehna nyaramah ka Segug Gedaton bari pok kadenge kaladenta nyarita. Nyangakeun samah pangabaktos ti kaula ka salira pangarsa Gusti Nun. Ceuk kaladenta. Katarima samah pangabakti ti anjeun kaladenta. Kumaha? Na anjeun geus hasil newak dua manusia teh anu kudu dibawa ka dieu ku anjeun ayeuna kaladenta. Tema Segug Gedaton bari malik nanya ka kaladenta. Nyangakeun sadaya-daya Gusti. Sarebu ulah janten bendu, salaksa ulah janten duka, sareng ulah janten rengating panggalih Gusti. Kaula sareng anu sanesna teu acan tiasa ngajalankeun tugas anu samestina. Nyaeta teu acan tiasa newak dua manusia. Umargi eta dua manusia teh duadana oge ngagaduhan kasaktian anu luhur anu teu tiasa diayonan ku kaula sadayana Gusti. Kitu manawisun. Tema kaladenta. Kutan teh kitunya kaladenta. Ngerakeun atuh ari kitu mah anjeun jeung batur-batur anjeun teh. Piraku piragi ngan syukur nyerek dua hulu tapi kata mampu. Pamodi lamun salamur sia teh. Di mana kehormatan urang salaku bangsa demit. Dak disempena kaladenta. Ceuk Segug Gedaton jeung ramun cerang ka kaladenta jeung pada baturna. Rumaos lepat Gusti. Mangga nyangakeun ka salira Gusti. Beheung teuk-teukeun suku genteng melaukeun. Getihna satetes eungapanana sadami. Rambutna salambar. Saur paripaosna mah bari disiksik dikunyit-kunyit, dicacak diwalang-walang. Telangkung salira gambaran Gusti Nun. Tema kaladenta. Teu naon ku kaula dihampura sakali ieu mah kaladenta. Lamun kedeui anjeun teu hasil ku kaula anjeun jeung batur anjeun bakal diasupkeun kana kawah anu aya di Gunung Picung. Patih, ceuk Segug Gedaton nyaritakeun jadi patihna.
daulat Gusti tema pati ku anjeun parentahkeun deui prajurit pilihan anu tarangguh keur newak manusa anu geus jadi buruan urang. Ceuk Segu Kedaton mere parentah ka patihna. Daulat sumangga Gusti, upaula sadaya dijalankeun sagala rupi titah ti salira Gusti Nuhun. Halus kaladen ta daulat Gusti tema kaladen ta. Engke baturan deui ku anjeun prajurit nu rek aringit ka alam manusia. Awas ulah nepikeun kagagal deui sia. Lamun teu hasil bekeung anjeun anu bakal jadi jaminanna. Kumaha? Nah kaharti kaladen ta? Ceuk Segu Kedaton. Kahartos nun tema kaladen ta. Kitu we keur saolanan mah. Bati lamun ke prajurit geus disiapkeun ku anjeun, tong poho titah si kaladen ta keur pituduh jalana ka alam manusia. Ceuk Segu Kedaton nyarita deui ka patihna. Sumangga daulat Gusti tema pati. Geus kitu kaladen ta jeung pada baladna kaluar deui ti jero karaton bari nunggu parentah anu satuluyna teu jadi patihna. Cag urang tunah heula kaayaan Segu Kedaton jeung para prajuritna baraya keur araya di karajaan Siluman Beurit. Ayeuna urang ngaguar deui carita nu geus rada lila katunda. Curug galur nu kapungkur ngaguar carita nu ayeuna. Eta urang nyaritakeun Sodik jeung Aki Ilyas anu harita keur caricing di Gunung Kembar. Timimiti Sodik cicing jeung Akina di dinya. Ya timimiti poe harita oge Sodik diajarkeun mangrupa-rupa ilmu ku Aki Ilyas. Sakabeh pangarti anu aya dina diri Aki Ilyas geus rika diketrukeun kabeh ka Sodik. Sabab ceuk pamikirna Aki Ilyas deui cenah anu kudu ngawaris kana sakabeh elmuna teh lintang ti Sodik menjadi incuna. Da geus puguh deui ari kudu jadi anak mah nyatana Mang Darma. Elmu manehna teh teu kawaris. Mangrupa sakabeh amalan anu geus dipikeun ku Aki Ilyas ka Sodik kabeh geus katalar ku Sodik. Malah mah Sodik geus ngamimitian tatapa di Jiguha anu aya di tebeh tonggoheunana eta saung. Jeung teh geus sababaraha lila Sodik teh ngajalanan tatapana. Dina hiji poe kira wanci haneut moyan Aki Ilyas katenyo keur diuk sorangan dina palupuh sajeroeun saungna. Kituna teh bari jeung ngalepus urut ari panonna mencrong ka saluareun saung. Teu lila ti harita kadenge Aki Ilyas nyarita sorangan. Aing nang geus waktuna aing kudu ngahudangkeun incu aing. Sabab geus nitih kana wancina ningang kana mangsana. Incu aing kudu geus dihudangkeun tina tatapana. Dagoan jalu sakedeung di agrek kadinya nepungan ka hidep. Ceuk Aki Ilyas ngomong sorangan. Geus kitu manehna cengkat tina diukna. Tuluy kaluar ti jero saung lempang muru ka guha nu keur dipake tapa ku incuna. Anu aya di tonggoheun eta saung. Kan hadena teu pati jauh teuing ti saung teh ka eta guha. Ditemekeun waktu lila. Sangeus aya di hareupeun lawang guha. Bus Aki Ilyas asup ka jero. Di jero geus kasampak menjadi incuna keur tiuk bari sila dina salureun batu ampar. Ari kadua leungeunna sidakap sinuku tunggal dina hareupeun dadana. Kadua panonna dipereumkeun diuk ajeg dina luhureun batu. Tepina we teu patung. Geus kitu Aki Ilyas ngadeukeutan ka jadi incuna. Geus deukeut mun-munan Sodik ditiup ku Aki Ilyas. Teu lila pok kadenge Aki Ilyas nyarita. Lugay jalu. Geus udang ayeuna mah tina tatapati. Ceuk Aki Ilyas. Brai lalaunan panon Sodik beunta duanana.
Geus kitu katenya panonna kekereceman siga nu keur nyidik-nyidik kana beungeutna Aki Ilyas keur nangtung di hareupeun manehna. Teu lila kadenge Sodik nyarita. Ieu teh Aki, cek Sodik nanya kanu jadi Akina. Nya jauh, ieu mah Aki. Sok geurah hudang ayeuna mah tina tatapat teh. Ulah arek ditulikeun deui. Teh nu heula yeuh cai kanu menang mau Aki. Teh mah Aki Ilyas. Bari nyodorkeun cai anu diwadahan kana ruas awi. Gap ku Sodik ditampanan. Tuluy Sodik nginum heula cai anu dibikeun ku Aki Ilyas. Anggeus rengse nginumna, pok Aki Ilyas kadenge deui nyarita. Tah ayeuna sok golerkeun heula awakna. Etang-etang ngalempengkeun heula suku jeung leungeun meh jaralan di getihna. Ceuk Aki Ilyas. Goledag Sodik ngagolerkeun awakna dina saluhureun batu ampar. Tuluy ngalempengkeun heula suku jeung leungeunna anu karasana karaku ku manehna. Sabab geus tila teuing tara digerakkeun. Nah ayeuna daguan heula sakedeung mah Aki rek neangan dangdaunan. Ceuk Aki Ilyas bari jeung ngaleos ti dinya muru kaluar. Ari Sodik mah ngakoler we dina saluhureun batu. Bari jeung ngagerak-gerakeun deui kadua leungeun jeung sukuna anu karasana rarengkeng. Teu lila ti harita Aki Ilyas geus balik deui bari mawa dangdaunan. Geus kitu eta dangdaunan teh direnos ku manehna dina saluhureun batu anu aya jero guha. Sanggeus meunang ngarenos, tuluy eta daun teh dibalurkeun ku Aki Ilyas kana kadua leungeun jeung sukuna Sodik. Pon kitu deui awakna. Kabeh dibaluran meuni imeut. Bari jeung diurutan uratna. Teu lila ti harita awak Sodik anu tadina karasana ku Sodik mah tiis jeung nyecep sabab lila teuing cicing di jero guha. Aneh, tanggeusna dibaluran jeung disasar mah sakabeh uratna ku Aki Ilyas. Karasana awak teh jadi haneut, mata genah. Getih anu tadina kaku teh jadi jaralan deui. Nah ayeuna sok hudang jalu. Gerak-gerak-gerakkeun deui tah leungeun jeung suku teh. Jeung barat tekan we heula sakabeh awakna. Meh teu caranggeul. Ceuk Aki Ilyas. Geus kitu Sodik cengkat tina ngagolerna. Cung nangtung tuluy ngagerak-gerakkeun heula leungeun jeung sukuna. Sanggeus dirasa genah Sodik ngabartekan heula sirah, peuheung, tongong jeung sajabana. Mensing terak-tek kadengena. Gek manehna diuk deui dina batu ampar. Kumaha nangis rada genah ayeuna mah? Tanya Aki Ilyas. Mohon Ki. Tos raos deui ayeuna mah henteu karaku teuing kawas tadi. Mungkari leuleusna panginten. Teh mah Sodik. Geun we wajar ari leuleus mah. Sababna hidupna oge pakapanan geus sababaraha lila teu kaesian ku dahareun eta beuteung teh. Tah ayeuna dahar heula ieu. Bong borosan jeung bubuahan anu meunang ngaran Aki bieu. Ceuk Aki Ilyas. Bari ngodok heula saku baju pangsina. Tuluy ngaluarkeun bong borosan jeung bubuahan anu meunang ngaran manehna. Song diasongkeun ka Sodik. Gap ku Sodik ditampanan. Tuluy didahar ku manehna. Gek Aki Ilyas tiuk bari nenyokeun ka incuna. Nu keur ngadahar bubuahan jeung bong borosan anu meunang pamere ti manehna. Sanggeus rengse Sodik ngadahar bubuahanana. Pok Aki Ilyas kadenge deui nyarita. Tah ayeuna kita geus cacap nyirakatan kana sakabeh ilmu anu geus dibikeun ku Aki ka hidup. Isuganan we naon rupa nu geus ditarekahan ku hidup deh. Sing aya buktina atawa sing aya karasaan ku awak hidup. Ulangan saukur kalah kascapena hungkul bari jeung eueuh buruhna. Tah kitu jalu. Ceuk Aki Ilyas. Mohon Ki.
Sugano singa jodoh sareng abdi sareng sing aya milikna tembal Sodik. Nya singa jodoh pangpang nama jeung singa hiji jeung diri anjeun atuh lamun geus dina ngahijina sing sauyunan jeung kekuatan anu ngancik dina diri hidupna teh ulah rek pahiri-hiri. Sabab lamun kitu teh sok matak manawa kana awak wantukna matak nyelakakeun ka urangna. Tahari ayeuna nah geus rada jagjag awak teh, tanya Aki Ilyas. Atos ki tembal Sodik. Lamun geus rada jagjag mah hayu wih urang kasaung heula keun ke deui mun tes ilmu mah supaya to ge bisa. Penting hidupna jagjag heula ayeuna mah, ceuk Aki Ilyas ngajak init tidinya ka Sodik. Geus kitu anu duaan sareng katina diukna talempang muru kalawang guha. Sanggeus araya di saluareun guha anu duaan tuluy lalempang muru ka sahanapeun eta guha rek ngadon muru ka saung. Teka catur lilana di jalan anu duaan geus aranyog deui ka saungna kek dariuk dina palupuh. Sok ayeuna mah sarekeun we heula jalu meuli geunah awak teh karasana aing disarekeun heula mah, ceuk Aki Ilyas nyarita deui ka incuna. Muhun Mang Aki tembal Sodik. Baraje ngagoledageun awakna dina palupuh saung. Tela oge ti harita Sodik geus sare deui mending ngagebrak. Aki Ilyas nanjok kitu teh pati seuri we manehna mah bari mencrong ka hareup anu beuki dieu teh poe beuki maju ka beurang. Dua poe ti harita Sodik dibawa ku Aki Ilyas ka hiji tempat anu aya dilebakeunna eta saung. Didinya aya hiji walungan anu lumayan gede. Cai anu aya dina walungan meni umpal-umpalan. Tandaning keur gede caina. Jeung teh saeutik loba batu anu gede didinya teh. Pon kitu deui tangkal kai anu rajeg di sisieun eta walungan. Sanggeus dariuk dina batu anu aya dina sahanapeun tangkal asem. Teu lila kadenge suara Aki Ilyas anu nyarita ka Sodik. Jalu sok ayeuna mah hidup turun ka walungan. Eta cai nu keur ngagulidag dina walungan tahan ku hidup tuluy dorog sing nepi ka bisa balik deui ka luhurnya, ceuk Aki Ilyas mere parentah ka Sodik. Sangkan bisa nahan tarikna cai walungan jeung bisa malikeun deui cai walungan ka luhur kekuatan anu aya dina dirina. Muhun Mang Aki tembal Sodik bari cengkat tina diukna tuluy mana lempang muru ka walungan. Sanggeus aya di sisi walungan cerut Sodik turun kana cai anu keur meujeuna tarik tuluy lempang ka tengah. Sanggeusna aya di tengah walungan Sodik mapatkeun sakabeh pangawasana ngaluarkeun acian sangkan bisa nadah cai walungan anu keur nembragan kana awakna jeung kudu bisa malikeun eta cai cenah. Arah cai nu keur laju ka handap teh bisa malik deui ka luhur. Rengse mapatkeun sakabeh pangawasana cai anu keur ngakulidag ti kirang muru ka manehna teh ditahan ku kadua dampal leungeun manehna. Geus kitu didorongkeun ka hareup. Sirilik eta cai nu keur ngakulidag teh jadi malik deui ka tukang meni nyurubuk siga omak sagara nu keur pasusul-susul. Aki Ilyas barang nenyo incuna geus hasil malikeun cai di walungan manehna ungut-ungutan jeung seuri kituna teh tananing bunga
yen incuna geus hasil ngawasa eta ilmu. Tadila kadang deui Aki Ilyas anu nyarita ka Sodik berjeng setengah ngajorowok kitu nanti. Jalu sigi sakali deui Aki hayang nenyo, ceuk Aki Ilyas. Mang Aki, emang Sodik bari nadah deui cai nu keur ngakulidag di walungan. Teu lila manehna geus ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup. Cai nu keur ngakulidag jadi tahan deui ku Sodik. Tuluy didorongkeun ka hareup. Siriwik ta cai nyiriwik deui malih ka tukang. Siga nu keur lalumpatan silih udag jeung baturna. Nyalus jalu. Sok ayeuna mah hanyat ka darat, ceuk Aki Ilyas. Merentahkeun Sodik sangkan hanyat ka darat. Sodik ngagugu tuluy mana hanyat ka darat. Sanggeus aya dina salureun taneuh kadenge deui Aki Ilyas nyarita. Dak ayeuna kieu jalu. Tu dina beungeut gawir aya batu cadas lin anu keur nolol kaluar. Sok teungeul ku hidup ti handap. Pan kade hati-hati bisi ninggang batuna. Nepi ka hancurnya, ceuk Aki Ilyas mere parentah deui ka Sodik. Berjeng nunjuk kana batu anu aya dina beungeut gawir. Mohon Mang Aki, tema Sodik bari lempang nyamperkeun kana batu gede anu aya dina beungeut gawir teh. Sanggeus aya di sahanapeunana, Sodik masang kuda-kuda. Berjeng geus ngepeulkeun kadua leungeunna. Ari panona mencrong kana batu anu nolol dina beungeut gawir. Talila ti harita corowok kadenge Sodik ngakurowok. Bae nenggolkeun pereup katuhuna ti jarak jauh. Parasat tina pereup katuhuna Sodik kaluar cahaya bodas. Mending parasat muru kana batu cadas. Hiu bledag. Cahaya bodas nembrag pisan kana eta batu. Ari batu anu kakeunaan ku teungeulanna jarak jauh ti Sodik meni ancur mancauran sing kulutuk dina saluhureun gawir. Sorana meni ngakuru. Jeleng Sodik loncat nyinggahan batu anu keur sing kulutuk ti luhur ka handap. Aki Ilyas nenyo kitu manehna ngan saukur seuri. Teu lila kadenge deui geus nyarita. Geus ka dieu jalu, ceuk Aki Ilyas nyalukan kanu jadi incuna. Tuluy lempang nyamperkeun ka Sodik, tuluy lempang nyamperkeun ka Aki Ilyas. Teu lila geus aya deui di hareupeun nu jadi akina. Pok kadenge Aki Ilyas nyarita ka Sodik. Ayeuna kieu jalu. Teungeul tah tangkal asem anu gede. Sok teungeul, ceuk Aki Ilyas. Mohon Mang Aki, tema Sodik bari nyamperkeun kana tangkal asem anu aya di satukangeun akina. Geus kitu manehna masang kuda-kuda. Teu lila ti harita Sodik geus nenggolkeun deui pereup katuhuna kana tangkal asem anu aya di hareupeun manehna. Parasat tina pereup katuhuna Sodik kaluar deui cahaya bodas anu buleud. Nyuruk neungar kana tangkal asem. Hiup bledag. Berodog tangkal asem teh beungas. Tuluy ngakubrag nimban kana lemah. Ari sorana mending ngakeblog kadengena. Alus jalu. Geus eureun heula. Dangke lamun geus reureuh karek urang ngajajal deui anu sejena, ceuk Aki Ilyas. Mun Mang Aki, tema Sodik bari nyamperkeun kanu jadi akina. Gek manehna oge diuk dina batu hareupeun nu jadi akina. Yuh ayeuna manginum lajai we yuh, ceuk Aki Ilyas bari ngasongkeun cai ka Sodik anu diwadahan kana ruas awi. Gap ku Sodik ditampanan. Tuluy ngargot heula cai mending ngelap-lap kitu nate. Bangun anu
hanaan. Alus jalu aki ngerasa reus ku hidup, sabab ayeuna ku aki geus kadenyo kasil. Tananing hidup teh geus sampurna dengan jalan jerakatna, geus eueuh kakurangan. Naon rupa sagala parentah ti aki kabeh geus dijalankeun ku hidup kalayan bener. Jadi buruhna oge alus. Ceuk Aki Ilyas. Nuhun atuh Ki, pami tos katawis hasilna ku Aki mah. Abdi ge ngiring bingah. Tema Sodik. Jalu. Jadi Aki ge geus regreg ku ayeuna mah. Sabab aya katurunan ti Aki anu bisa ngawaris kana sakabeh pangati ti Aki. Man kade Aki mah toleh rek mere pupujuh ka hidup, sangkan ieu ilmu teh sing bisa mawana, sing dipake keur nulung kanu butuh, nalang kanu susah, anteur kanu sieun nyaangan kanu poekeun. Artina sing bisa dipake kana jalan anu bener, ulah rek dipake kana jalan salah. Sabab kapanan mah hidup oge ayeuna kanyang ku sorangan. Yang di urang teh keur loba karaman anu ngaganggu anak kanyamanan jeung katentreman jalma rea. Tah ku kituna sok rengsekeun sakabeh ieu masalah. Sabab geus jadi kewajiban hidup ayeuna mah pikeun ngarengsekeunana sakabeh masalah anu ayeuna keur disinghareupan ku urang sarea teh. Sok hidup ayeuna salaku budak ngora, sing boga rasa tanggung jawab pikeun bumela kanu sajeng bangsa. Pon kitu deui kalemah jaina sorangan, sabab maju jeung munurna hiji bangsa teh kapanan aya dina tak-takna budak ngora. Namun anu ngarorana boga rasa tanggung jawab ka bangsana, tangtu eta bangsana teh bakal aman. Moal anu mani ngaganggu tapi sabalikna ti eta. Namun anu ngarorana saukur ngararuk sakuku jeung teu boga rasa tanggung jawab, tangtu tinggal nunggu we meunaan kana kancuranana eta bangsa teh. Tah ku kituna hidup mah masih ngora keneh jalu. Sok geura tembongkeun bumelana urang kalemah cai teh. Ari Aki ona aman kitu kapanan geus kolot. Geus teu pantes we deui katanyana oge. Kira aku aki-aki rek pepedengkreng keneh. Ceuk Aki Ilyas. Mohon Ki, mudah-mudahan abdi tiasa ngarengsekeun kana sagarupi karaman anu ayeuna nu jadi payunan ku urang sadayana Ki. Tema Sodik. Sok ku Aki didoakeun sujang. Ceuk Aki Ilyas kajang mancrong kana beungeut nu jadi incuna. Bara Sunda mangusaki heula hanjagarapan dina dinten ayeuna jajar carios muja kaberit bagian anu ka-18, bagian anu ka-20 na insyaallah kumang sejadi lajengkeun deui dina dinten anu salajengna. Mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana nyungkeun dihapunten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeunna. Mang saja pamit ti payeuneun sadayana lujeng kantun permios.